Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa syuhada'i wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ususan ila ruhi Syabul Qadir Al-Jilani wa ususan ila ruhi Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ususan ila ruhi Senawi Al-Bantani wa usuli mapruhi masyasilatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat Allah hayya'i minhum wal amat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Urang lajengkeun kana pangaosan salajengna nyaeta kitab Al-Arba'in Nawawi fi Ahadits Shahihati An-Nabawiyyati. Ayeuna bagian ka hadis anu katiluna. Al hadisu bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu wari ieu eta hadis asalisu anu katilu ieu hadis. An Abi Abdillahir Rahman Abdullah katampiti Abu Abdullah Rahman Abdullah bin Umar ibnul Khattab putrana Sayyidina Umar bin Khattab. Rodia muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu maka ieu Abi Abdul Rahman bin Abdullah sareng ka Sayyidina Umar bin Khattab. Qala kana basa qala ngadawu ieu Umar bin Khattab sami'tu kana basa sami'tu nguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bari anu ngucap ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunia kana basa bunia diadegkeun naon Islam al Islamu agama Islam ala khamsin kana 5. Ya hadis Nabi tentang rukun Islam ya. Syahadati tegasna kahiji nyaksian kana sanyanya tingkah jeung kalakuan la ilaha tantaya di pangeran anu wajib diibadahan illallah angin Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung sanyanya Kanjeng Nabi Muhammad de Rasulullah eta utusan Allah wa iqamis sholati sareng ngadegkeun kana salat wa itaiz zakati sareng ngaluarkeun kana zakat wa hajjil baiti jeung munggah haji ka Baitullah wa shaumi Ramadan jeung puasa dina bulan Ramadan. Rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Rawa fil madi tina lapad tina Suasi Majid bab kedua rawa yarwi riwayatan wa huwa rawin wa dzaka marwiyun irwi la tarwi marwan mirwan. Rawa ngariwayatkeun hu kana hadis hu jadi maf'ul al Bukhari jadi fa'ilna gitu. Al hadisu takdiruhu wal hadisu wari ieu hadisu eta hadis ar-rabi'u anu kaopat ieu hadis. An Abi Abdillahir Rahman katampiti Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Rodia muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ka ieu Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Qala ngucap ya Abdurrahman bin Mas'ud kana basa qala ngadawuh kan hadasana ya Abu Abdurrahman bin Mas'ud hadasana kana basa hadasana nyaritakeun atawa nyarioskeun ka urang sadaya saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari Kanjeng Nabi teh as-shadiqu eta anu bener al masduku tur anu dibenerkeun. Shadiq isim fa'il masduq isim maf'ul. As-shadiqu anu bener masduku anu dibenerkeun. Nasirun anu nulungan mansurun anu ditulungan. Itu contohna teh.
Inna ahadukum sanyanyana salah sahiji aranjeun kabeh saur Kangjeng Nabi yujma'u eta dikumpulkeun saha khalquhu ciptaan aranjeun kabeh fi batni ummihi di jero beuteung ahadukum. Salah sahiji aranjeun kabeh teh nyaeta diciptakeun teh di jero beuteung indung aranjeun kabeh arba'ina dina waktu 40 poe arba'ina yauman. Arba'ina dina waktu 40 naonana yauman poe nutpatan barianan jadi cimani 40 poe jadi cimani sumaya kunu tuluy bukti itu nutpah alqotan eta jadi getih kimpel misla zalika dina saumpamana kitu sumaya kunu tuluy bukti itu getih kimpel teh mudgotan eta jadi daging sakepeul misla zalika dina saumpamana kitu sumayur salu tuluy diutus ilaihi kana eta getih sakimpel teh atawa ka ahadukum ka salah sahiji aranjeun kabeh teh naon al malakum malaikat payan puhu tuluy niup pihi payan puhu tuluy niup ieu malaikat pihi dina ieu getih anu sakimpel teh ya arruha kana ruh wa yu'maru jeung diparentah ieu malaikat bi arba'i kalimatin kalawan 4 pirang-pirang kalimah. Jadi biasana dina acara 4 bulanan teh ditiupkeun ruh. Dina acara 4 bulanan teh si nutpah teh geus jadi daging sakimpel mata mun 4 bulanan sok di acara yariungan. Sabab dina 4 bulanan eta bi arba'i kalimatin dituliskeun kalawan 4 pirang-pirang kalimat bikat birizkihi hiji kalawan nuliskeun rizkina eta si budakna atawa ahadukum wa ajalihi jeung ajalna umurna wa amalihi jeung amalna ya ahadukum wa syakiyun jeung cilakana au saidun atau bagjana. Di jero beuteung umur 4 bulan orok sok aya syukuran teh eta teh dituliskeun 4 pirang-pirang perkara nyaeta dituliskeun rizkina tuluy umurna tuluy amalna tuluy cilakana tuluy bagjana tah 4 eta dituliskeun dina umur 4 bulan atawa getih sakimpel matak sok diayakeun syukuran. Pawallahi tuluy demi Allah allazi anu Gusti Allah la ilaha anu henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan ghairu salianti Gusti Allah. Inna ahadukum sanyanyana salah sahiji aranjeun kabeh la ya'malu yakin migawe aranjeun kabeh lebih amali ahli jannati kalawan amal ahli surga. Hatta mayakunu saingga henteu bukti bainahu di antara salah sahiji aranjeun kabeh teh wa bainaha jeung itu surga teh jeung antara surga teh illa dziraun angin sasiku deui payasbiku tuluy miheulaan alaihi ka salah sahiji aranjeun kabeh teh naon alkitabu tulisan itu malaikat payamalu tuluy migawe aranjeun kabeh bi amali ahli neraka kalawan amalna ahli nar payadkhulu tuluy asup salah sahiji aranjeun kabeh kana itu nar. Jadi berpengaruhnya tulisan anu aya dina anu ditulis ku malaikat dina waktu umur 4 bulan mata kudu ayekeun syukuran atawa salamatan mudah-mudahan dituliskeun anu bagus-bagus amalna anu bagus-bagus rizkina anu bagus-bagus gitu. Wa inna ahadukum jeung nyana salah sahiji aranjeun kabeh layam malu yakin migawe salah sahiji aranjeun kabeh bi amali ahli neraka kalawan amalna ahli neraka hatta mayakuna saingga henteu bukti bainahu di antarana aranjeun kabeh wa bainaha jeung antarana ieu neraka teh illa dziraun naon illa dziraun angin sasiku deui payasbiku tuluy meheula analaihi ka itu ahadukum tenon alkitabu tulisan malaikat teh anu kerumur 4 bulan payamalu tuluy migawe itu ahadukum bi amali ahli jannati kalawan amal ahli surga payadkhulu mangka asup itu si ahadukum ha ka itu surga. Rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis sahal Bukhari Imam Bukhari
wa muslimun sareng Imam Muslim gitu. Al hadisul khamis sakitu nya wallahu a'lam bissawab.